Halo dulurku, kembali lagi di konten nyarita episode katilu. Jeung sahade lamunan jeung urang the one and only Odon Ramadan. Apa kabar dulur? Setelah seminggu kamari mungkin konten ieu teu aya nya. Dikarenakan satu dan lain hal. Ya, semoga sih kabar baik selalu menghampiri kita. Oke, di episode kali ya orang bakal nyaritakeun carita anu tos dikirimkeun ku dulur urang ka email urang di resortmedianetwork@gmail.com. Dan narasumber kali ini adalah seorang laki-laki yang hanya ingin disebutkan inisialnya. Inisial beliau adalah AG, dan beliau menceritakan banyak tentang perasaana anu keur dialaman ayeuna teh cenah gitu. Jadi carita si AA teh muka hiji manehna teh bingung dalam artian manehna teh masih bertanya-tanya tentang status hubungan manehna jeung seorang wanita. Oh ya, si AI teh sedang dekat dengan seorang perempuan yang bisa disebut salah seorang single parent. Jadi si AI teh keur bingung dalam arti sebenarnya hubungan ieu teh seperti apa cenah gitu. Soalnya anu cek sia ieu caritakeun mah status single parent si perempuan ieu teh sangat menghalangi langkah si AA ieu. Si AA ieu lainna embung dengan seorang single parent, tapi si Ayo sebenarnya hayang. Cuman anu bikin ngahalangan teh malah si perempuannya sendiri. Karena apa? Si perempuan teh bisa dibilang malu menurutnya dengan status manehna sebagai single parent. Sebenarnya konteks malu teh lain ka diri manehna sorangan, tapi manehna mengarunyaankeun ka si ieu bisi si ieu diledek ku babaturana, bisi meureun aya anggapan maneh bujangan bogohan jeung single parent, mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya si Ayit mah narima dalam artian manehna geus teu paduli omongan batur, arek ngomong naon-naon tentang hubungan manehna teu paduli. Tapi anggar si teteh ieu teh selalu bilang seperti itu cenah. Dan status si teteh ieu teh malah nyieun si ieu teh bertanya-tanya seperti sebenarnya teh alasan utama lamun diajak ke mana-mana, lamun diajak nongkrong jeung babaturana sebenarnya teh naon. Si ieu mah bertanya cenah. Dan si ieu mah berpikirna lain karena status single parent eta. Dan si ieu teh berpikirna ya ada mungkin sesuatu yang membuat si teteh ieu
meureun embung diajak main meureunnya ka tongkrongan atau meureun main ka mana meureunnya. Jadi si ieu teh bingung lah intina mah. Bingung dalam arti tadi teh ya, maksudnya hubungan teh sebenarnya hubungan seperti apa. Berkomitmen sudah, namun ya seperti biasa aja, seperti menjadi teman seperti biasanya saja, tidak lebih. Nah eta nu bikin saya bingung teh. Jadi sebenarnya saya mah narimakeun naon status si teteh ieu, narimakeun baheulana si teteh ieu kos kumaha, narimakeun sebenarnya mah. Cuman ya eta si teteh ieu masih mungkin menurut orang pribadi si teteh ieu teh mungkin masih ada rasa trauma mungkin. Ya tapi tidak tahu juga. Ya jadi gitu caritana teh nu dialaman ku narasumber urang ieu teh, dulur urang lah gitunya. Inti nama nya dulur urang teh si AG ieu teh hayangna narimakeun sok naon wae ditarima ku manehna, status ditarima ku manehna, masa lalu ditarima ku manehna. Cuman cara ngabuktikeunna kumaha gitu, karena si AG ieu teh teu bisa tah. Sebenarnya si AG ieu teh geus kabuktikeun ka si teteh ieu teh, cuman si teteh ieu masih belum percaya, mungkin belum percaya 100% karena dia masih punya pengalaman yang menyakitkan mungkin. Jadi masih agak trauma mungkinnya. Jadinya gitu. Dan ya sebenarnya cek si narasumber ieu teh, cek si AG ieu teh hayang nama hubungan kita dibawa ke jenjang lebih serius, mungkin menikah mungkinnya. Ya kita doakan saja, semoga hubungannya lekas membaik dan lekas naonnya disebutkannya, lekas resmi lah hubungannya gitu. Jadi tidak lagi membuat saya bingung mungkin ke depannya atau gimana. Ya intinya gitu, si Aya teh bingung lah, dalam posisi bingungna hayang memperjuangkan, tapi anu diperjuangkan selalu teu bisa narima, mungkin gitunya. Sakitu wae mungkinnya cerita di episode kali ya. Kali ini bagi kalian anu boga cerita jeung hayang dicaritakeun di episode selanjutnya, kirim wae cerita kalian ke email urang di resortmedianetwork@gmail.com atau di Instagram di Resort Podcast. Guys, cerita eta bakal urang caritakeun deui di episode selanjutnya. Mungkin segitu wae. Urang dan Ramadan pamit. Permios. Jangan lupa bahagia.